Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana nu aya di alam dunia. Balik deui jeung urang Mang Kubil. Ayeuna urang keur aya di Pangeran Muhammad. Nyaeta patilasan Pangeran Muhammad, tempat bersejarah sekaligus nyaeta cikal bakalna Majalengka. Jadi menurut sejarah anu kurang dibaca bahwa Pangeran Muhammad teh nyaeta salah sahiji putu Sunan Gunung Jati. Jadi dina zaman harita Pangeran Muhammad teh kapapancenan tugas ku Sunan Gunung Jati pikeun nyiar obat ke rakyat Cirebon. Kusabab dina zaman harita rakyat Cirebon teh keur kakeunaan ku panyakit. Tapi lain penyakit coronanya. Tempat anu ditujukeun ku Sunan Gunung Jati teh nyaeta Kerajaan Sindang Kasih, nyaeta nu dipimpin ku Ratu Nyi Rambut Kasih. Selain ti eta Pangeran Muhammad gaduheun nyaeta niat sejen pikeun nyebarkeun agama Islam. Aku kituna Nyi Rambut Kasih henteu satuju kana eta pamikiran Pangeran Muhammad. Akhirna kabeh tangkal maja nu aya di Kerajaan Sindang Kasih dileungitkeun ku manehanana. Akhirna Pangeran Muhammad tu rombonganna tinggolowok. Majaya langka. Anu artina buah majana langka. Tah tidinya brad. Akhirna Majalengka teh asal muasalna teh nyaeta tina maja jeung langka, anu artina buah maja langka. Oke, sakitu anu kapihatur, hatur nuhun eta ti simkuring sakedik nyaeta sejarahna di Majalengka. Masih seueur versi-versi lain sejarah anu nyaritakeun tentang sejarah Majalengka. Nah, ku kituna hatur nuhun kanu tos nonton, tong hilap diteken tombol like-na. Jeung nu pasti tekan tombol subrek.